Ari halodo kieu teh nya sok wegah hudang isuk-isuk teh heuh kulantaran naon make wegah hudang isuk-isuk heueuh tiris yang nate ngararingku ke komo ieu si jam yang ngeukeun teh ngeukepan si jia we begah hudang-hudang acan tapi arek dipaksakeun we heuh da jaba ieu teh geus beurang tah geus hudang teh nya tadi teh da geus kacai geus salat geus sagala rupa ngan iteh hayang ngaringkuk deui geus mukaan hordeng oge tah ieu teh tuluy we ka dapur jaba non teh dina meja kompor gaya gerohaneun urang gunukeun heula we ka handap ke urang gerohan dari awe mah teh bisa beurang-beurang hudang teh jaba ieu teh can boga sangu wah jaba kudu aya cai panas engke teh yang sembe meureun hayang ngopi ai hudang sare teh meureunannya kudu aya cai panas jang ninyuh kopi tah ieu oge mejana teh hilap nya nya kudu dilap-lapan heula heueuh sanajan can beres masak oge nya keunai beres ngelap-ngelap rek na heula cai ding tuhurungkeun komporna beres hurung lanjut tadi dia oge urang teh rek gegeroh teu da gerohanna ge teu loba teuing teu sahunyudan nya cara biasa geuninganan ai gegeroh teu sahunyudan ayeuna mah saeutik da peda sore hungkul itu teh gegeroh heueuh jeung peuting geuninganan biasa we barudak mah geuninganan kadang-kadang geus dalahar teh sok hayang naon we kitu teh jajan jadi teu nyieun caneut ceu peuting tadi mah matakan teu loba pisan gerohaneun teh ngan saayana we urut sore dahar tadi dia teh ya Allah sabenerna mah mung ceu nyabak cai teh ngan da kumaha dengan dipaksakeun we da ieu teh jaba miji kom can dikumaha urut peuting dikeuman ceu iteh matakan kudu kumaha heula dari dipake nyangu ayeuna can boga sangu acan iteh isuk-isuk teh ceu beres di gerohan diantepkeun kana arakna ceu hiji-hiji ieu teh pokona disusun ditata tah ieu ge miji kom urang simpen tah dina didinya pokona mah dina wadahna tah ieu ge arek nyokot heula miji kom anu paranti nyangu heueuh da pancan nyangu tuh geuninganan da si orok oge geus hudang ceu ieu teh neangan inung heueuh tadi oge da eta ge geus hudangan ngome HP da ceking teh dede entong bijil tiris mamage mung bijil sebenarnya mah hayang nage cicing hayang nage ngagoler disimut ngagojer pokona mah geunahaneut ngeukepan dede ari orok kalahkeun bijil deui kamana geuningan besi jana ge ka ditu ceu leumpang aya teh ngisikan heula nya ceu nya tong hilap diisikan kudu sababaraha kali ngisikanana teuing da ai coklat baheula mah cenah tong minang-minang ting diisikan sok cenah majarkeun teh etana heueuh vitamina cenah moal aya cenah bersih-bersih teuing mah tapi perasaan urang mah ceu lamun teu bersih teh sok gancang bau hase mah teh kudu bersih tah ieu teh sameme diasupkeun kana miji kom ku urang ek dilapan heula da bisi baseung kita sok jerjes-jerjes geuninganan ceu beres nyolokeun sangu tadi dia ge arek ka panyeusehan ceu ngan di dieu teh moal ka digiling nya ceu nya kusabab naon lamun keur nyangu teu bisa ceu langsung ngagiling nah atawa ka digiling ceu heueuh eta teh sitrumna teh osok ngajepret teh jadi teu kuateun jadi mun arek nyangu heula moal nyeuseuh heula matakan itu dieuseuna cai we bari didagoan sina pinuh heula caina heueuh lumayan we ina teh nyeusehan teh tepati loba tapi loba we keukeuh ceu unggal PG tah keun we nya caina teh sina pinuh heula tadi dige aku teh aya kaluar ceu bijil heueuh nyanak naon nyanak senal ceu kita rek dikumahan kitu tah tarik ku kumaha heula tapi na ieu teh lantaran caina geus ngagolak ceu dina kompor teh urang euseun lah kana termosnya ceu nya tapi sameme ngeusian termos ceu ieu teh botol-botol kudu dieusian lantaran ai halodo mah pan sok beuki nginum geuning barudak teh tah ieu teh si botol-botol teh ulah poho ceu kudu dieusian tah geuningan